Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Tasydidatu aqallis sholati ari pirang-pirang tasydidna pangsaeutikna maca sholawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi arbaun eta opat. Allahumma tegasna ari tasydidna lafaz Allahumma ala lami eta tetep luhureun lam wal mimi jeung mim. Sholli ari tasydidna lafaz sholli ala lami eta tetep luhureun lam. Ala Muhammadin ari tasydidna ala Muhammadin alal mimi eta tetep luhureun mim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Aqallus salami ari pangsaeutikna maca salam. Assalamualaikum eta assalamualaikum. Tasydidus salami ari tasydidna lafaz assalam ala sini eta tetep luhureun sin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Auqatus sholati ari pirang-pirang waktuna salat khamsun eta aya 5. Awal waktu zuhri tegasna ari mimitina waktu zuhur. Zawalus syamsi eta lingsirna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu waktu zuhri masiru zilli syai'i eta jadina kalangkang perkara mislahu eta pantarna syai'. Ghairo zillil istiwa'i anu salian di kalangkang waktu manceran. Wa awwal waqtil asri jeung ari mimitina waktu asar ida soro eta di mana-mana jadi naon zillu kulli syai'in kalangkang saban-saban perkara mislahu eta pantarna syai'. Wa zada jeung tambah itu syai' qalilan barina saeutik. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktul asri ghurubus syamsi eta surupna panon poe. Wa awwal waqtil maghribi jeung ari mimitina waktu maghrib ghurubus syamsi eta surupna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktul maghrib ghurubus syafaqil ahmari eta surupna mega beureum. Wa awwal waqtil isya'i jeung ari mimitina waktu isya ghurubus syafaqil ahmari eta surupna mega beureum. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktul isya tulu'ul fajri eta bijilna fajar as-sadiqi anu bener. Wa awwal waqti subhi jeung ari mimitina waktu subuh tulu'ul fajri sadiqi eta bijilna fajar as-sadiq. Wa akhiruhu jeung ari tungtungna waktu subhi tulu'us syamsi eta bijilna panon poe. Al asfaqu ari pirang-pirang mega salah satun eta aya 3. Ahmaru tegasna kahiji mega beureum, wa asfaru jeung mega koneng, wa abyadu jeung mega bodas. Al ahmaru ari mega beureum maghribun eta waktu maghrib. Wal asfaru jeung ari mega koneng wal abyadu jeung mega bodas isyaun eta waktu isya. Wa yundabu jeung disunatkeun naon ta'khiru salatil isya'i ngakhirkeun salat isya ila ayyagiba nepi ka yen surup naon asyafaqul asfaru mega anu koneng wal abyadu jeung mega anu bodas.